Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Ngaran abdi Nasanatan Ridwan ti kelas 10 MIPA 2. Di sini orang bikin ngajelaskan antisipasi virus corona atau COVID-19. Di sini orang rek ngajelaskan antisipasi COVID-19 ti poster imbauan waspada corona edisi Sunda. Sering ngabasuh tangan nganggo sabun. Kedua, ulah ngusap bagian muka tina keadaan tangan kotor. Soalna muka teh sensitif. Ketiga, jaga jarak sareng nu sanes nalika ngobrol sakedina 1 meter. Hai Mei. Hai Ipi. Nganggo masker nalika salesma atau flu. Bersin ulah ngagunakan tangan. Ulah. Iya, jadi harusnya itu kayak gini, kayak kalima jangan terakhir. Usahakan calik di imah masing-masing karena penyebaran virus corona teh bisa melewati udara, juga kontak langsung dengan orang lain atau kayak benda-benda logam. Wae anu bisa disampaikan, kurang lebihna mohon maaf. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cut